Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun nepangkeun wasta cikuring anu katelah jadi ganari upami ti payun mah anu nyebat encep, aya nu nyebat akang, aya nu nyebat bapak, aya mah tos langkung sepuh tos gaduh incu. Aya mah seueur anu nyebat abah. Alhamdulillah. Oge pageueun simkuring salaku seniman Sunda, khususna penginten dina seni calung. Tapa talik itu penginten mudah-mudahan seni anu di wabil khusus anu digarap ku simkuring nyata seni calung. Mudah-mudahan eksis di masyarakat. Oge harapanna penginten aya atanapi harapanna pisan mah seueur regenerasina kitu rupina mah kanggo tahap awal mah. Tah penginten ayeuna urang majeng kana obrolan nyata perkawi seni calung. Ari seni calung secara detailna mah kituna simkuring da kalarosan seniman otodidak anu biasana teh saukur lamun cek bahasa Sunda mah diturut munding. Janten non teh terang sakadar bona calung teh pokona musik anu dijieun tina awi kitu tanya. Terus deui perkembanganana simkuring oge panginten nurutan atau napi mengikuti anu parantos aya sapertos kapungkur mah ti kawit panginten aya calung Darso 78, aya calung Kang Adang Cengos almarhum panginten geus ngarantunkeun. Teras deui aya Kang Iong. Tah panginten simkuring teh kalebet generasi ti dinya teh generasina teh ka simkuring. Kalaresan nyalung teh ti tahun 80 nya tos lami oge mung nya kitu tah. Disebatkeun tiasa henteu. Teu tiasa oge henteu kitu tah. Teras deui panginten nyalung teh ti kawit era calung jingjing anu ditiir. Dugikeun ka aya pengembanganana nya simkuring sapara kanca di Ganari Group ti payun mah teu nganggo kiwari. Di talian nya di renteng gitu. Panginten maksadna aya kaonyoyan dina segi suanten anu di talian teh margi henteu ka colok ku paniir. Teras deui pami ditabeuhna nya tiasa atraktif, tiasa dikieukeun, tiasa ditangkupkeun, tiasa diacungkeun, tiasa disimpen oge sapertos gamelan. Panginten garis badangna mah nya kitu kumargi simkuring mah seniman otodidak. Janten istilahna isuning tuturut mending kalaresan 80 berdiri Naganari tahun 85 simkuring ada mah album rekaman ti payun mah janten nya tiasa gitu tiasa dinikmati ku masyarakat wabil khusus panginten komunitas calung. Tadugikeun ka ayeuna alhamdulillah di dieu mah itu tadi Desa Sudi RW 3 RT 3 Kampung Cisaro nya calung teh kalebet eksis pangintennya aya gitu tah. Sok sanaos upami dina segi acara mah memang tiasa dibandingkeun sareng era tahun 2000 kaditu. Dinten tahun 2000 kaditu mah eksis pisan anu hajat ngap calung teh ayeuna mah nya paripaosna mah
sabulan sakali mah aya gitu sabulan sakali mah eta ge kenging maksa gitu kan mah hajat kedah ditabeuh kenging maksa upami teu dipaksa mah panginten istilahna teh nya maksudna lah kena lobi kanggo mempertahankan ayana calung di masyarakat. Rupina pengetahuan masalah dunia percalungan mah sim kuring teu patos nalungtik tiba dituna bona kumaha-kumahana. Panginten tuning tuturut mending teras aya pengembangan nu tadi teh tina calung jingjing kana calung di talian nya direnteng. Teras deui nya tabuh mah biasa tuturut munding aya anu karya nyalira oge aya gitu tah. Teras lagu oge nu tuturut mundingna seueur karya nyalira oge aya panginten kitu tah. Rupina mah kitu tah sejarahna berdina calung Gandari mah. Tah maksudna ayeuna ngawokiwari teh hoyong regenerasi gitu tah nya hoyong regenerasi ka nya nonoman anu kaleresan mika cinta mika tineng pang-pangna mah dina hariringan Sunda begitu da ku calung insyaallah sagala rupi lagu oge asa tiasa nabeuna gitu tah maburung kapiring gitu ku laras salendro mah kitu eta kaleresan sim kuring teh disagedengeun vokalis calung nabeuh calung oge nya sakedik-kedikeun tiasa oge ngadamel oge tiasa malihanan panginten aya proses anu rada onyoy ti nu sanes nyata ti kawit melak awi dugikeun ka didamel calung dugikeun ka diangge rekaman dugikeun ka diical ka ieu ka masyarakat tah kitu sementawis mah Dupi eta kan tadi Abah nyabit perkawis proses ngadamelna calung tah kumaha Abah tiasa dijentrekeun kumaha wae tah tahapan-tahapan ngadamel calung teh. Mohon tah perkawis ngadamel calung nya panginten upami proses ti awal nya biasa kitu nya nebang nuar awi ti kebon teras digaringkeun nya oge teu tiasa diburu-buru margi kedah garing pisan supados hasil suarana bagus. Teras nya dipotong dicowakan tah teknikna panginten kanggo tiasa nurutan nu tos aya mung calung mah panginten istilahna teh siswanten sareng tiup ruasanana kedah akur upami suanten teu akur jeung tiup nya moal disada beb-beb gitu tah teu ngelentrung tah panginten eta we tah teras panginten surupan nya biasa sami sareng gamelan aya surupan pelog aya surupan salendro aya surupan marenda sami kitu tah. Nan seseueurna biasana calung mah nu eksisna teh salendro we calung mah. Kitu panginten upami ieu mah upami proses kadamelna mah nya kawilang ladalami oge upami ti awi baseuh mah. Sasana baseuh oge tiasa didamel, baseuh tiasa didamel, dugikeun ka suantenan tiasa mun panginten ketos garing meusan sorana leungit deui gitu. Janten garingna oge kedah garing laras-laras garing oge ngagaringkeun oge teu tiasa diburu-buru kedah sabar gitu prosesna kita panginten ngadamel calung mah nya tiasa diperagakeun oge tiasa gitu tah surupan-surupanana cara ngaluarkeun sorana bahan kan calung teh tinu awi gitu nya tah naha aya awi khusus gitu kanggo ngadamel calung atanapi jenis awi naon bae kitu tiasa didamel calung tah Pak. Tah upami kaseseueuranna mah calungnya anu disebat awi wulung awi hideung tah khusus panginten kana kanggo calung mah awi hideung sami sareng angklung lah awi hideung dominanna. Tapi salaresna mah awina naon oge tiasa didamel awina naon ge bade awi tali bade awi temen ngan teu acan nyobian teh awi haur gitu margi aralit pan liangna gitu nya eta mung tah dina hasil suara
biasana awi biasa mah awi tali awi temen eta teh teu kiat dina cuaca tiis anu kawin tos kelentrung urang teh gaduh panggung we bade show gitu di daerah tiis wengi deh cantos suarana teh teu pati ngalentrung ari nyurup mah nyurup asa tos leres susurupan teh lembur nyurup mah nyurup mung teu pati ngalentrung tah aya anu ngabandingan awi hideung awi wulung awi gombong mung awi gombong pan ararageung berarti di ieu teh di damana teh congon awungkul anu paling alitna tah eta ge bohna tiasa dibuktoskeun ke dibanding-banding bohna ieu awi hideung tako cobian ieu awi gombong tiasa kitu saresna mah di upami teu aya teh mah awina naon ge saresna mah tiasa didamel calung ai sifat naon namina teh awi anu ageung maliangna gitu tah upami nu alit mah panginten kendalana mah saresna mah suantenan mung kendalana mah langkung abot panginten dicanakna da karanel bat ayeuna ge sapertos ukuran calung nu biasa gitu tah nu ka dieu gitu tah nu ka abah ieu pesen sok kaleresan pesenna teh ulah nu ageung teuing gitu. Kaleresan gitu. Ari sadi dinten mah kade ya bohna abah teh tukang naon teh ngadamelan calung henteu ngadamelan calung mung aya pami anu pesen anggean gitu. Eta mah panginten lah kapercantenan bener. Kapercantenan bohna si A bohna resepna teh buatan Abah Dedi gitu tah. Pesen sok dikeureuy upami kitu mah sadi dinten mah tara teu aya ieu mah. Nya alhamdulillah sok sanaos sanes tukang pengrajin calung sadi dinten ge ngical mah dugikeun ka Sumatera lah. Sumatera terus Depok, Bekasi, Jakarta oge anu paguyuban seni Sunda di Jakarta. Alhamdulillah naon kitu sok pesen ti Abah saresan teh kamari ge anu pasanggiri calung Jawa Barat kamari tah anu PSS teh ngayakeunana karesan juara hijina tah ada kebanggaan kanggo Abah mah calungna buatan Abah di talian tah kitu semetawis mah mohon teras paling ieu bah naonnya ayeuna kan panginten dinu ti payun panginten tah seni calung teh naha aya khas gitu ieu teh calung teh seni calung teh khas daerah mana gitu atanapi kumwe eta mah nu Jawa Barat gitu tah atanapi aya kan sa model Tarawang sama khas Sumedang tah ari calung mah nah leres khas Majalaya atanapi memang di daerah sanes oge aya gitu tah atanapi kumaha Pak bawiraos eta panginten kieu teh nya sama calung di unggah tempat oge aya di unggah tempat nya di Jawa Barat anu seneng karena kesenian Sunda tangtosna ge calung ti kapungkur ge aya mung panginten istilahna teh aya anu populer sareng anu henteu kulantaran panginten anu populerkeun calung teh urang Bandung sapertosna almarhum Kang Haji Darso nya panginten daek teu daek setiap daerah teh nginduk ka anjeunna ka almarhum nginduk calung gaya Darso mata ti payun dina pasanggiri aya batesan kieu calung bihari calung kiwari tah anu disebut calung kiwari teh nyata calung kawih gaya Darso anu ngicalna tangtosna ge lagu sareng tabeuh upami calung bihari mah calung kaulinan urang lembur anu biasana teh nganggo anu tilu dengan calungna teh tilu ruas nganggo nu dua nya disebutna jongjrong sareng gonggong nah eta calung bihari calung baheula seseueurna eta mah laguna non rampak
seueurna sapertos lagu jaleuleul jaleuleul ja tulak tu jaeman gog seureuleung bae jam ekor ujing katinggang sosongek bari balobodoran tah saatosna muncul calung kiwari gaya Darso calung nginduk sadayana tah langkung mekar margi panginten patula patalina sareng olah vokal sareng pemain calung nonoman upami calung teh lah diibaratkeun ku Abah mah kieu aya nya diibaratkeun calung mah ibaratna rockna seni Sunda. Jadi bebas berekspresi, bebas dari dosanana saatosna bohna dipopulerkeun ku Kang Haji Darso almarhum teh. Matak dengan sapertos Kang Haji Darso mah seragam lagi anggeanana ge polet-polet teh sapertos Michael Jackson gitu tah. Itu gaya nate gitu ta atraktif gaya nage bohna teu bohna nyanyi teh cicing teu ieu ta panginten ta ti kawit harita dugen ka ayeuna nya panginten anu perkawis pertarosan tadi bohna daerah panginten kieu anu disebatkeun teh bohna daerah ngan saatosna teh generasi Kang Darso anu kiat calung pang nama panginten buktosna itu dinu piagam-piagam di tahun 87 dugi ka tahun 2002 ngiringan pasanggiri tak kenging teh kugalanari tah panginten kulantaran kenging kugalanari urang Majalaya tah sigana teh kesan teh wah Majalaya aralus salungna padahal mah diunggah tempat ge sarae aya nu sae panginten nya nu awon seueur panginten tah kitu panginten kasebatna bohna calung di Majalaya kieu teh kulantaran panginten sakedik-kedikeun urang Majalaya oge salah sawiosna sapertos Nya Abdi terus Kang Dang Dawala panginten Mang Adang Beno gitu tanya panginten kiat dina calung tah jadi sigana teh wah calung mah cenah Majalaya padahal mah panginten ti kapungkur oge diunggah tempat ge aya anu sanesna nya langkung berprestasi sapertos Garut, Tasik, Banjar panginten tabuktosna ayeuna pasanggiri ayeuna pan kengingna ku Kabupaten Bogor kamari ta cikeneh nya panginten sasi kapengker kengingna ku berarti pamikirna mah calung walatra diunggah tempat teh mung panginten aya mungna sapertos eta ge mah panginten teu bina ti main bola lah aya urang Bogor ngontrak pelatih di mana gitu tah. Sapertos ayeuna urang Garut, bohna karasan Abah ngalatih di ditu ti tahun sabaraha lah ti tahun 2005-an panginten. Nya sapertos pirig tatabuhan nya ngageblek sapertos urang dieu sapertos urang Majalaya dan ngan ngalatihna Abah di ditu jadi pangarti Abah ditepakeun di ditu. Itu panginten perkawis daerah mah nya sadayana ge panginten istilahna teh lah kana calung mibanda ngan panginten anu pelopor nama naon kitu pelopor calung ditampi pisan ku masyarakat nya saatosna bohna calung gaya Darso gitu tah almarhum tah eta bohna nya calung kawih gitu tah upami kapungkur ge tah aya saperti ayeuna calung kaulinan tah jadi kolaborasi upami pasanggiri tantos lagu kaulinan kedah aya lagu kawih kedah aya mata upami dina pasanggiri aya lagu wajib pasti lagu wajibna teh anu lagu-lagu almarhum Kang Darso terus lagu kaulinanana nya bebas we panginten aya masing-masing gaduh kaulinan urang lembur tangtos ge bubukana dianggo lagu lagu bubukana nganggo lagu kaulinan lagu wajibna lagu kawih tah panginten kitu dugi ka perkembangan geus ayeuna teh upami aya pasanggiri teh aya nya dua versi calung bihari dianggo calung kiwari dianggo tak katambihan beureun ku ayeuna nya eta ku calung ieu eta ge janten permasalahan cenah pasanggiri calungna kudu calung jingjing da memangna Kang Haji Darso mah pan ngembangkeunna nganggo calung jingjing tah saatosna ti tahun 2000 ka dieu nya ganari kita isina teh tutuluk munding kaidean kuno sanes itu calungna di talian tah janten kitu kenging teu upami nuju technical meeting teh kenging teh nganggo calung di talian nya upami bijak panitiana lah nu penting mah calung mah awi gitu tah nya tiasa upami anu tradisi pisan calungna kudu calung jingjing nya dirarobah eta ku tukang calung teh nganggo calung jingjing panginten
calung kieu mah penginten perkembangan teh nemeh ti tos lami oge ti tahun 2000 berarti ayeuna 2022 tahun. Ya alhamdulillah di unggah tempat ke sigana tos aya tos diakui gitu tos diarang ge calung kieu teh calung di talian gitu. Tah penginten kantun wih deui peureun ka urang sapertos ka urang ka naon seniman calung penginten ayeuna teh nya di samping potongan calungna nya seperti di talian kitu nya sigana teh permainanna ge kudu aya perkembangan anu langkung bersaing langkung sae ulah statis upami statis mah nyata anu karaosna ayeuna ku seniman calung nu di sisi mah calung teh biasa disebatkeun pang-pangna mah 5 tahun kapengker pangitannya hidup enggan mati tak mau tah ayeuna nembe rada inghuk deui ayeuna deui kitu tah Pak kinten Mantah, kan tadi abahnya bit aya calung jingjing, aya calung di talian. Tah berarti nu salaresna panginten ti kapungkur ti ngawitan ayana calung dugi ka ayeuna tah aya sabaraha jenis calung, Bah? tah upami anu sapamenak abah mah penginten calung teh aya 3 jenis. Anu kawitan bohna anu ti ditu nu ti tasik calung renteng cibalong anu ditalikeun kana tihang anu cenah konon katanya ditabuhna ari tos panen gitu tah janten ditalikeun kana tihang belengkung sami ditalian kieu tapi teu nganggo rangka teh tah penginten eta calung renteng pangpayuna mah tah saatosna calung renteng dikembangkeun eta janten dijingjing tah penginten tos wih deui kana renteng mun rentengna aya mah tiasa dicanak gitu tah sapertos kieu di talian kieu nya mirip sareng calung jingjing. Tah panginten upami pamenak abah mah perkembangan calung teh nya tos 3 kali perkembangan bentuk calung anu kawitna calung renteng sebatna teh upami teu lepat mah sebatna teh calung renteng gaya cibalong nya tah. Tah eta panginten teras calung jingjing teras wih dikena renteng tapi mirip sareng jingjing dicanak upami nu ti payun mah teu tiasa dicanak ditalikeun carana beuna janten penginten upami buhun pisan mah buhun pisan karesan abah salaku nya sebatkeun seniman calung janten ngulikna teh kana perkembanganna janten kana sejarahna calung teu patos mencari informasi lah gitu tah mung pamenak mah kitu we penginten calung mah nyata dugikeun ka ayeuna teh sareng calung ieu teh calung di talian ge teh penginten nembe 3 kali regenerasi bentuk calung ti kawit calung renteng gaya cibalong ditalikeun kana tihang teras calung jingjing teras calung kieu calung renteng nu dicanak gitu. Ya panginten kuring sok ninggal gini pamedina pintonan calung teh sok aya sababaraha urang gini abah nu nyalung teh tah eta teh masing-masing teh anu nyaranak calung teh anu nyanu nabeuh calung teh eta teh calung naon wae bah tah nah aya nami-namina mun eta teh nya sabriji gitu eta teh calung teh biasana mah anu saset calung teh biasana teh 4 teh saset calung teh hiji 2 dalang upami istilah kapungkur mah nyebutna teh kingking cenah 2 kingking hiji hiji ketuk anu klung nah kawan hiji 2 anu hiji deui jumlahna sami aya nu nganggo 7 aya nu nganggo 8 panempas eta teh tah eta teh antara 4 waditra eta teh upami tiasa penginten upami nuju mirig lagu gitu tah teu sami berarti ieuna sina patemalan sina harmonis gitu harmonisasi janten
bareng mah pengen nako bareng nama lamun teh mah dina opercure atau dina jero istilah calung dina jero we dung 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 tah pami kitu sebuah sareng sadayana upami nuju miring lagu mah eta teh sewang-sewangan mung nako calung teu lepas tina nya tangka lagu tina tugu lagu sapertos ayeuna sinyur sengot kulu-kulu barang kulu-kulu gancang buahna rancag dan teu lepas teh eta sami sareng gamelan mung ari calung mah sawilet ari gamelan mah pana anu sawilet satengah anu 2 wilet panginna teh saset calung teh 4 biasana mah 2 dalang 2 kingking 2 penerus katiluna mah aya nu nganggo anu hiji deui mah anu nganggo koet anu ku awi nu krek 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 aya nu nganggo tamorin terus ada modern nganggo kecerek. Tambang itu jumlah pemain calung mah biasana teh 5an. 4 waditra calung, hiji tamorin atau napi koet. Gitu tah teras upami abah mah di dieu teu nganggo dalang 2, teu nganggo kingking 2, Kang kingking hiji. Penerus nya anu 3 gitu tah. Soalnya kalau kebutuhan kanggo kebutuhan da kingking mah saeuseus mah naon kitu peran teh nya mangkat kitu tah. Dan nu mirig mah nu 3 nu nakol hiji saurang, anu nakol 2 saurang, anu nakol 3 saurang. Jadi mun mah tung 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 tambalan tung tung tambalan di ting tung ting ting aya nu dang deung 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 upami dina ieu mah dina gamelan mah sentem. Lah sapertos kitu polana janten nya rada raoseun kadanguna ngan upami calung kapungkur mah dalang hiji calung kapungkur mah nganggo penerus 2 eta weh anu gonggong sareng nu jongjrong tapi dicanakna ku nyalira teh sanes ku 2an janten 2 tiir di dieu anu 3 di dia anu 2 tapi nyanakna ku nyalira saya oge upami tiasa mah nakohna teh raoseun deui mingkana mah pami dina musik mah aya bas gitaran lah gitu pami ti payuna anggar jumlahna mah sami 5 keneh mung ayeuna mah nya tos jarang nganggo calung kaulinan mah anu nganggo sigalodong mah gitu teh seseureut teh ayeuna mah calung nu kieu we nyata sasetna teh upami buatan nu sanes cobi le ngagaleuh di Bandung pasti saset teh 2 penerus 2 dalang gitu loh upami ngagaleuh ti dieu tah hiji dalang 3 penerus tah eta mah janten penginten ari abah mah prinsip teh kieu anu penting mah teu ngirangan jumlah ngarah terugal nu meulina gitu jumlahna 4 ranggeuy ya 4 ranggeuy gitu itu Mintan dinu masih pintonan oge bata dupi ari ti payun memang pintonana teh upami ti payunnya misalkan baheulana pisan kawitna aya calung nah geuning ari abi ayeuna mah sok ninggal teh nganggo kendang geuningan nganggo goong tah nah baheula mah tos ti baheula kitu komposisina naha atanapi atau kayeuna keun kitu nganggo kendang nganggo goong malah mah geuningan sok aya nu tos nganggo keyboard geuningan tah kitu Pak. Tah eta teh cenah ti payun mah nya calung gitu tah awi unggul teu nganggo kendang teu nganggo goong komo nganggo keyboard justru anu disebat ngamaenkeun teh pangintun upami di perdalamannya kawilang hese ti payun bayangkeun we bohna kedah raoseun tanpa kendang tanpa goong nyata diwakili teh ku nu 3 teh mingkana anu 3 anu calung pararanjang anu 3 wilah jumlahna dianggo ngenangan anu 2 jumlahna dianggo ngagoongan nah gitu eta teh calung kapungkurnya cenah ngawitan aya mah tah panginten kumargi perkembangan sigana teh panginten sapertos berenang nganggo kendang nganggo goong nganggo kendang nganggo goong teras di nya populerna di masyarakat
nyata tos ditambihan ngawo kenang ngawo goong populer di masyarakat seperti calungnya gaya almarhum Kang Haji Darso terus ngawo kenang ngagoong terus kadienakeun dikolaborasinya sareng keyboard gitu tangan eta oge penginten lamun ieu mah ya anu ieu nya anu di pinggir-pinggir gitu tah nya sapertos abah ieu penginten patali henteu latihan tah sareng tukang keyboardna teh teu latihan jadi disebut kolaborasi teh saur abah mah kirang kerjasamana margi kadang-kadang lamun di panggung teh misah dah ayeuna lagu calung tukang keyboard cicing ketika aya lagu dangdut lagu pop Sunda tukang calung cicing tukang keyboard nu maju panginten talarasan eta panginten titip bohna ka para nonoman teh upami teh mah kolaborasi mah kedah harmonis kedah kerjasama gitu tah antawis nya calungna bohna keyboardna bade dikumahakeun supados bohna kawin jeung garapan calung ulah disebutna calung kolaborasi tapi prak-prakanna di panggung lagu calung dipiriku calung lagu pop Sunda atau lagu dangdut dipiriku keyboard atau jadi siga dua rombongan berenang gitu mah tah eta teh panginten aya alasanana nya alasanana naon pan ari waditra calung mah pangmurahna ieu pangmurahna saur abah mah ayeuna meuli ke calung murah lah 1 juta ka bawah gitu teh nya meuli calung coba meuli keyboard sabaraha tah kulantaran meuli keyboard sabaraha jadi tukang nyalung teu bareng-bareng keyboard lamun teu bareng latihan nya moal harmonis ieu mah tukang keyboard nitah grup calung tepung di panggung eta penginten anu kedah di akalan mah mun bohna ieu teh kedah nama penginten dikanyahoankeun surupan calungna nganggo 5 genep nganggo 5 7 penginten diakurkeun ka lajeng keyboardna tah namanya da keyboard mapan sebatna ge alat musik internasional sama penginten babe dipateakeun mah diusahakeun mah tangtos lah kauda ku keyboard mah deukeul naon-naon oge ya kadang-kadang ayeuna teh aya teh bohna barudak kreatif tapi bohna punten-punten justru dina calung ngadamel naon sampling dina keyboard ngadamel sampling calung pertarosan ti abah tukang nyalungna deuk dikamanakeun upami dijieun sampling jadi kepala ka hoyong abah mah kieu tukang calung teh lain nyeun sampling calung bae keyboard mah justru pan kolaborasina teh bener dah teu sarua teh antara calung jeung keyboard nah atuh nganggo ku string wungku atau napi di blok wungku atau kumaha ulah ieu mah tukang keyboard siga nyalung ting 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 tukang nyalungna deuk dikamanakeun jadi aya persepsi kieu cenah ayeuna mah beuh calung geus saja nitah tukang keyboard sorangan nah eta teh teu ngalepatkeun da panginten kamajengan teu ngalepatkeun nonoman ayeuna ngan kedah diemutan deui gitu jadi eta tradisina teh aya atuh panginten engke bisa tukang nyalung bekitu nabeuh ada tukang da tabeuh teh tabeuh calung bisa ku keyboard hiji sanes tukang nyalung kedah ngadamel sampling tukang keyboard ngadamel sampling calung teu kudu dapan aya tukang nyalung ngan kumaha pun akalan supaya harmonis nganggo naon gitu tah kitu paginten tah dupi dinu lagu-lagu nah bah dinu lagu-lagu nu sok dipintonkeun dinu calung panginten ti kawit kapungkur dugikeun ka kamekaranana anu terjadi teh kumaha wae tah lagu naon wae tah dugi ka kiwari teh sarema calung nya calung sarema saur abah tadi lagu naon gelebat ti keur zaman abah diajar merintis nepikeun ka payu eta teh ayeuna tanya sok ngadangu teh ayeuna siga urat bumi nya bohna sieuh tah ieu pendiri teh pendiri Ganari bohna laguna naon dia lebat pemuda idaman eueun nogan nah gitu lebat gitu justru ayeuna bohna ngadangu deui teh bohna lagu ayeuna bohna di lagu nukar itu di aya deui sama tiasa terus taroskeun ka Bah Yoyo di dieu bah karosna aya tamu bah
Allah. Alhamdulillah. Aduh. Oh, bah kieu nya calung da sabenerna mah baheula mah di dong jerinya. Oh, di dong jering dangdut Tahu ge. gak? Ayeuna keur Abdi Payu gitu. Apa lagu Ona Sutra teh nostalgia masa berpacaran ting ting cukup gitu. Jeung almarhum Asep Darso nya tuluy lagu Tuhan negara itu teh lebat. Lebat suara mah lebat da aisyah rumah beunghar. Beunghar panggeunan. Mun aya tuguna di jalan gitu jalan lebat pengen ditakol. Anu lebat mah dinya biasa diambangkeun. Diambangkeun we. Itu sama justru aya nama sigana bah urang kudu balik deui ka dinya. Oh, jelas. Kudu balik deui ka dinya. Jelas sebab urang udah zaman. Udah zaman. Da soke ku abah ayeuna lagu. Sok kan lagu baheula wungkul. Mohon. Ayeuna mah bari dieu lagu baheula wungkul bohna dinu ieu dinu elektron ayeuna mah. Bosna lagu-lagu klasik bari di siga daun hiris nu ka itu. Tah. Nya memang bener. Tah meureun ngan kedah ayeuna tah justru urang ayeuna anu kedah berpikirna kieu naha henteu wani nampilkeun lagu dua lalaki dina calung tah eta pertanyaanna ka penyanyi wah kawani. Nya jelas Padahal mah geus dong berangkeun. Bona kuring lalaki, anjeun lalaki, ada naon mun kitu. Lantaran nyanyian tadi teh dibahas. Ya. Jadi bahas. Jadi salahna sabenerna mah salah urang-urang. Jadi urang teh hiburanna jang urang. Nya jang urang lain jang batur. Padahal mah lamun deuk jeung profesi hiburanna jang batur. Nya. Kan urang mah rada teh genah meusan oge. Nu penting mah batur sakumaha. Lagu anu disada ayeuna keur zaman media. Heeh. Ada media sosial rame. Kuduna teh dihadirkeun entong hiji raga wae entong terpaku karena tugu-tugu gitu. Entong pati lalaki wae padahal mah bohna ayeuna dua lalaki tuluy aya nu lagu almarhum Asep Darso teh naon? Bebende. Padahal mah kitu pake. Nah, ayeuna pan urang asa hal baru. Yeah. Pasti sare asa hal baru ketika ningali Abil. Lagu dola-doli. Yeah. Pan kurang lecek. Wah, kurang baheula. Eta urang main di Banten, bohna cek mana-mana. Nepikeun ka Parasea, pan eta dola-doli anjing lagu aing, bagong ya. Urang Banten begitu urang ka kitu, Pan. Kareke pan sakali urang ningali Abi, tatarutan barudak ayeuna. Nah, urang teu balik di kadinya. Nah, anggar we hayang anu cubutkeun teh lajib nya. Contohna we urang Jawa. Kunaon anak urang Jawa populer. Lagu-lagu Jawa. Mun menurut kana grip teh lajib. Mun urang kana tugu teu kana tugu sebut mama. Lamun tapi naon ku guming, ku aneh gitu tah. Matak nyalah mun bisa-bisa mah ditingkatkeun potensi-potensi urang anu digali anu naon persep batur ku urang dibeli. Gitu. Urang mah tukang ngejual. Tukang jual. Wayahna kedah dijual gitu. Tah eta bah. Karasan aya tamu di kota nya naroskeun nya ari isna teh ari obrolan mah da kabeneran bohna heuh abah ge apa jadi istilahna teh sabenerna mah gitu tah apan uing mah mingkana mah vokalis salung bener jadi bener. Untung vokalis calung mah ieu nya untung vokalis salung mah bisa nyalung bisa jeung bisa nyeun calung untung teangan ku ayi sabaraha hiji nu jumlahna kitu moal jaran da biasana vokalis mah polontong we jadi vokalis nya memang leres sok egois teh apa polontong jadi vokalis upami salah sok talungtik aya sabaraha hiji vokalis calung nu bisa nyeun calung tuluy bisa nako calung berarti di kecamatan Ibun ngan aya 2 yang si dawala aja yang mengenang dawala ya. Kang Cahya bisa nak mah tapi nyeun bisa nah berarti 2 ya benar buahna jarang memang jarang pisan kadang-kadang pas bohna ditaruhkeun bohna ya non teh ya sejarah pecalungan kalasan henteu memperdalam kenal sejarah bohna asap usuk calung ti ditu ti dieuna bohna mana nu boga anu non kitu
ngawitanana nama da karesan nyata gitu karesan bohna boh Bahyoyo, boh Abdi karesan senimana otodidak bener. jadi tengah dahar sekolah orang Teu urang mah teu nuang sekelas. tak karesan nya jeung Bahyoyo di merintis jadi mun dina usia dugikeun ka pangalaman ka Bahyoyo teh pernah lanceuk ngiring ngagedekeun buahna ganari ti nol besar lah ti merintis rekaman nuju zaman real Kupitari di Jugala rekor ti payun mah ngagaya rekaman teh kudu ka Bandung wae ayeuna mah di imah ge pan bisa nah ngan ayeuna teh nu rugina mah produser mun ti payun mah bisa utang itu rekaman beak 1 juta dijual masterna 2 juta ayeuna saha ayeuna mah nu rekaman kudu loba duit boga lagu unggul mayar musikna mayar studiona nyitak sorangan iklan sorangan nah tadi dinya nya berenang lamun katakanlahnya melempemna ganari tadi waktu hari tadi produser teu aya produser teu aya Wisnu Rekor Asmara Rekor Bumi Jakarta Dian Rekor banti payun mah aya nu kitu mah raos ayeuna Badami jeung Bahyoyo 4 lagu kali sabaraha bayaran bantu rekaman teh ayeuna bayaranna udah malas kadang-kadang mau nyeun lagu teh gitu nya berani ayeuna mah kita urang kudu ganti arah urang kudu ieu teh nurut teknologi ka barudak ngora laras memang kedahna kitu urang dak ngora nu kedah pajeungna mah gitu aya sepuh biasa di belakang gitu di sepuh mah belakang gitu cuman mun ngasuh lah gitu tapi tidak ada kemungkinan upami aya lagu-lagu nu lawas mah terus lagu-lagu ageng naon nu nyapaksa talurun gitu tak kedahna kitu muhun ti manten Abi teh ti Upi. Oh Upi, laras. Lamun ceuk madang teh Upi Cilebu. Wah, Upi kita mah Upi. Nah, panginten lajeng mah pertarosan teh ieu panginten hoyong aya inovasi naon deui ka payuna kitu khususna dinu calung sareng harepana kanggo seni calung ka payuna kitu. Nya panginten nya inovasi kedah aya nya inovasi kedah aya anu tadi teh lamun teh mah urang gitu tah seniman calung di daerah nu di kota lamun teh mah eudeuh nyieun calung nu disebutkeun kolaborasi singkarasa kolaborasina tadi teh ulah dugikeun ka tukang keyboard nganyieun bohna istilahna nyempling calung eta saur uing teh yo tadi teh salah tukang calungna tuh di kamanakeun eta tukang keyboard mah melengkapi suara calung tong hayang nurutan suara calung terah deui ka bohna harepan mah nya meureunnan harepan mah nya wabil khusus meureun ka para menak-menak eta pejabat kitu tah nya ti terendah mun ka tertinggi jadi meureunnan anger lah suara urang mah suara seniman mah ulah ukur hayu urang rumat ulah ukur ngajak da geus puguh urang ka sangsara kieu teh geus ka rumat pampangna urang ku komplit nah jadi maksud teh istilahna teh cik atuh naon kitu harapan mah bere lahan bohna lamun teh mah eudeuh ngamumule seni naon wae nya seni budaya Sunda naon wae eudeuh kacapi eudeuh calung eudeuh jaipongan degung tek-tek bengek gitu tah hoyong naon kitu difasilitasi kanggo tampil supados teu jenuh latihan hayo ngulik we hayo aya di calana di mana pang-pang nama kitu tanya sapertos dengan aya wacana mah konon katanya sabaraha tahun ka tukang ge mah bohna calung teh bohna deuk di tempat wisata deuk di hotel naon gitu tradisi teh gitu tanya eta teh kahayang teh tong ukur wacana nya buktikeun da tukang nyalung mah seniman mah sok ku abah lah dirasakeun ku urang ayeuna urang bayaran 50.000 ya nya tapi main sukses asal 500.000 asal sugema tapi bohna main teh 500.000 ya tapi main teh teu sukses lamun teh mah aya panggung urang teh balik teh hayang ka kolong panggung teh jalan teh tah nyata gitu nu penting mah urang mah heuda istilahna teh aya kepuasan jiwa oge di sampingnya mengharapkan eta ge meureunnya urang teu munapi kana
honor jabar nor ge. Eta mah nomor hiji. Da gitu kita Nomor hiji, harapan nama eta panginten tah nya mudah-mudahan nomborenan eta we nyata seniman calungna inovatif. Tah eta. Inovatif. Ulah dugikeun ka nu tadi teh ya aya alat anu modern nya anu disebat keyboard anu mahal ya jeung urang nya kada can kabeuli. Tah si pengembang keyboard teh lain kudunya sampling calung lain tah anu diperhatikeun mah kumaha carana ngawinkeun antara suara calung bohna jeung suara manehna. Alamun kitu mah ya pan geus aya ye selentingan ayeuna wah cenah si A mah nabuh calung cenah anjing cenah we kitu teu kudu make jeung make barudak calung cenah keyboard we sok deuk kumaha eta ka mana pemain calung eta teh coba cenah rekaman cenah teu kudu moal calung rekaman ge cenah keyboard we tah sadengkeun anu karasa ku urang nya bahnya ya karasa ku urang rekaman tahun 85 bangana ye nya bangana rekaman urang lembur aya dina TV dilalajuan nganggo sorangan. Tah tuluy ayeuna perkara anu ieu na anu nabeuhna. Nu lip sync mah teu bungah. Lamun teu ngagarap mah tapi bahyoyo menerusan aya na TV. Da rekamanna ge bahyoyo. Ada kebanggaan eta. Tapi apana ayeuna mah seueur nu rekamanana diburuhkeun. Rekaman diburuhkeun anggap ku urang we ku bahyoyo jeung Bah Dedi rekamanana. Lip syncna ku si Esa jeung Unen. Paseueur anu mah kitu. Cing kepuasan naon asa seniman henteu. Pemalsuan itu mah. Aya abah mah kahayang can nu natural we. Nya. Nganu ngagarap rekamanna teh si A. Kesotingna ge lip syncna ge si A. Jadi agak ada kebanggaan tersendiri. Otomatis lamun aya kebanggaan tersendiri mah bahyoyo teh ye rekaman teh ngakol. Tuluy lip sync ge nakol bebeja ka keluargana teh ka metohanana naon tah anu nakol teh abdi nya anana oge pan aya kitu coba ieu satu kebanggaannya coba nu lip sync gungkul nya cenah mana bisa ge pek teh dibuktikeun amun nyuling teh mah urang tukang suling jago cing sok nyuling dari panangan jadi barat gitu kan laras itu jadi nya harapan urang mah banyak salah ku kolot pang-pangna maka generasi penerus ulah hayang instan jeung bisa komo menang bayaran gitu kan. Kudu ngalaman kas urangna cek paribasana mah ngambil goong. Tapi da ayeuna teh canggih dan tos canggih janten ayeuna mah beureunan urang teh kada kantun kirining. Nya kantun wan ieu wungkuana mah urang berani bersaing. Nyata kudu guguru ka budak ngora anu apal IT. Nya ayeuna mah pan urang mah lebeng heuh pan ngetik ge WA pan aya perkara nol dianggap O jadi nol dijangkung da teh nol teh kieu gitu anu mah nya geus benten namanya posisina Jakarta na ge bohna abah sapara kanca ayeuna teh geus nya geus barudak lah jadi ayeuna mah abah mah boga prinsip kieu lamun teh mah anggaplah katakanlah tahun 85 nepikeun ka tahun 2000 mah bohna Ganari HD 2005 Ganari HD ayeuna berarti kieu Ganari bakal nampilkeun nu pihadeun nyata berarti pihadeun berarti goreng pihadeun mah tapi pihadeun Dina HD nya dan nu HD mah geus kaliwat ku urang buat ting ditabuh ayeuna mah ting HD keneh cicing abah ye mah kapedean abah urang lamun era urang kerjaya we ukur kompak-kompakna nabeuh jeung nyalung ayeuna alus mana jeung nyalung ayeuna mah da tenaga na beureunan geus kada kurang lajeng pangenten da akiuna urang teh rada mayonot jadi ari PD mah anger PD mah aya wae walaupun geus kolot PD mah aya wae kitu nya sebab daun da jiwa di dinya urangna kuratan urang di jiwa seni nya pedean mah anger ke seni mah. Pan bayo ge. Bayo teh multi talent ieu teh mun ku zaman ayeuna mah. Nari jaipong. Ya penari ca, penari jaipong keur zaman orang ulangnya. Heeh. Keser bojongnya, keur zaman keser bojong. Ngenang oge. Bayo mah. Justru bona abah oge babarengan jeung bayoyo teh harita teh kapelet ku pangabisana. Wah cinta yoyo bisa ngenang, bisa jaipongan. Puguh di nyalung mah penata gending teh pasti lamun ninggal mun aya keneh mah nya kaperna penata gending Ganari Group
Yoyo Bonel garis miring Iik Setiawan Pak Iik RRI pasti Nuhun. tah nu tadi teh ya disegani we Majalaya teh gendingna alus pasang giri 3 kali berturut-turut itu pan nya kan anu eta teh anu di UPI teh keur pun adi janten ketua BEM ngayakeun pasang giri Pancasila sareng calung. Ya, Karasan nu bungsu mah ngadahar sakola. Abah teh ngadahar sakola teh. Da sigana lamun urang sakola mah timpah otak ke urang. Kita di UPI di Gedung Warti. Jadi itu 3 kali berturut-turut tuh kita tekengingan pasang giri gitu. Di Payun mah menuju Payun mah. Kalasan vokal juara berturut-turut 3 kali gending mah aya nu kahiji, aya nu kadua, aya nu katilu gending. Da di Payunna puguh pasang giri teh kriteriana teh. Bener memang rares. Lamun tina kenang tina takonya gending tina naon teh aya gitu. Vokalis ayeuna mah loba teu nyambung ayeuna mah. Loba teu nyambung aya dina kriteria penilaian dan dina juklak juknisna teh bona aya juara sekar, aya juara poka, aya juara kenang, aya juara gending, aya juara lawak. Ger weh mode kamari tah cukup juara unggul teh aya. Teu aya nanaon. Padahal apa di kategori gitu mah raos. Jadi naon teh masing-masing grup teh nya akeun bae urang mah teu meunang dina bodorna ge nu penting mah dina vokalna we HD tah. Akeun bae teu meunang teu asal grupna gitu. Jadi seueur gitu. Jadi ayeuna mah sesah nanti nya kitu aturanana benten gitu tos kamari ge benten pan ari dina cutlakna aya pan pas kurang ditanyakeun pan aya juara genang kurang tanyakeun aya juri kenangna saha minimal Kang Wahyu Rohe heeh kemarin teh minimal tuh Wahyu Rohe lah Berlin atuh aya mah ditanyakeun saha juri kenangna tapi aya juara kenang deuk saha nu menteunna atuh aya meureun ada nu nyebutkan alus jeung mampuhna teh kudu tukang kenang. Jelas. Ajak urang mah bohna Mang Unen ge mampu we da tukang kenang mah teu kena elektron ban kitu mah. Unen mampu urang teh kitu Kitu tah ieu jadi ai harapan mah kitu. Harapan mah mudah-mudahan nya jeung rencana sareng Mbah Yoyo. Rencana teras can paeh mah kitu tah. Sepanjang can paeh mah pasti inovatif ngan pepeujeuh teh ka budak ngora anu resep kana calung kade lamun kolaborasi calung antara calung nganggo alat nasional internasional siga keyboard siga gitu kade eta dina keyboard tong make jeung nyempling calungna deuk dikamanakeun eta teh geus salah eta teh jeung kan dina eta mah jadi nadana teh menyarateun nembel Cina Irona Cina lain nyarar asli mah urang gitu. Da insyaallah bohna abah bohna sapara kanca nya ngakalan supaya bohna nu tadi teh calung kudu ngindung ka waktu ngudaga zaman gitu istilahna teh lamun terlalu tradisi nu tadi teh sapertos carung bohna erana keur aya jongjrong aya jenglong terus berkembang ku gaya calung gaya darso diwikeun ka bohna bu nya di masyarakat gitu tadi ka bumi di tarurutan. Tah ayeuna meureunnan nyata kok ieu calung kieu ku sarea gitu tah can kaulik iwati bohna menung ku urang sabaraha kanca baheula keur ngahiji. Jadi kelebihan kekuranganna teh pateu ditemongkeun. Padahal mah nya diacungkeun teu ngentep nu mah dijokakeun bisa, ditangkupkeun bisa, diteulin oge bisa. Tah kuduna teh perform teh eta teh temongkeun. Aya urang anger calung kieu ge dijingjing we wungkul. Komo make jeung aya make dihang di siga rumah gitu tah. Pan eta jadi eta heuh mata kieu we panginten ieu anu cinakna mah. Sarasna mah panginten istilahna teh lamun urang daek ngandeleng ka jerona mah urang-urang keneh lah anu nya sedikit ada kesalahan bohna terus teu tiasa mengikuti zaman. Nu tadi teh perform bohna ayeuna vokalis. Hayang lagu-lagu calung we padahal mah cik ulik lain lagu calung oge lagu anu payu di masyarakat mah halangkeun dina calung. Ya, bener. Memang bener udah ke zaman teh apa?
ya resep teras lain resep yang urang. Oh iya mah bah aing ngadengikeun ieu eta lagu dua lalaki eta dua lalaki nen urang mah euy ngadengikeun sapanggung yang beuneu tara kurang ti 5 kali. Nya keur booming pan ayeuna. Nah teh dicalungkeun ge Tah eta mata itu tuh muji mah resepbeun teh resepbeun eta si Japati Bodas diekspos kudu kitu. Leres. Kudu kos padadan. Leres. Jelema mah. Padadan mah Mede we. Japati Bodas paronto kumaha bodas kadana mah kudu kitu. Da soalna beuki lila beuki terngiang di masyarakat. Ngapel. Ya sakitu meureunnan ti abi mah painten nya alhamdulillah painten sababaraha kapanasaran mah parantos kawalar gitu mah nya painten teh abdi dicecak patarosan nu tadi painten dicekapkeun sakitu painten nya hatur nuhun kana sagalana painten tos masihan pangaweruh ka abi painten nya punten painten abi ka dieu teh ngadon naon teh ngarerepot teh ka dieu abi teh cecana kana naon teh naon kadon ngarerepot teh painten sakitu bah ti abi mah nuhun pisan painten ya sip